Allah Maha Suci anu geus nutupan sifat kawalian ku dilahirkeun sifat kemanusiaan jaka deuleu mah dahar nginum sare biasa kanyahoanana ku Gusti Allah dilahirkeun keagungan sifat rububiyahna dina ngalahirkeun sifat kehambaana ibadahna pohara ya Allah dirahasiakeun sifat katuhanan sifat rububiyah ya newali arif billah marifat teh di jero hate teh dirahasiakeun embung kanyahoan sebab lamun kanyahoan wah mana teuing di jugjugna mana teuing meureunanan di carariu manana sangkilang dibangbalerkeun ge geus teu katahan komo lamun tembok namun geus makin cuek bae kudu makin acuh diudag-udag embungeun janya mah geus ka Allah bae hese nya nama kajen ku kumaha kabeneran we kabeneran kabangi teu kabeneran mah tuh hese bae sebab nyanana geus teu ngaladenan urang nyanana geus jeung Allah bae geus hese teu bagos kitu mah pikiranna geus lain pikiran urang pikiran ngan kadeuleuna bae dahar nginum eta Allah Maha Suci